suka tuh ditembak lagi. Coba lamun giliran ngaji wasari'u ila maghfiratin min rabbikum terus ya Allah ya Rabbi hampura para guru kasepuhan lamun ngaji penting kieu serius nu aya hokcai naon hokcai molohok sambil maca leres wiosnya sambil heureuy ge nya ngaji nama tadi terus beres di kang ustaz alhamdulillah wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi la syadid wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yuk sama-sama pada malam hari yang berbahagia ini kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa doa harapan bil khusus yaitu sahibul bait umumnya kita semuanya senantiasa diijabah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah berkahkan keluarga kita, sakinah mawaddah warahmah, putra putri kita saleh dan salehah, istiqomah dalam ibadah, dan semoga insyaallah nanti besok yang akan laksanakan akad pernikahan putranya Kang Jana diberikan kelancaran mendapatkan ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Punaon ayeuna urang diawali dengan doa hampura lahir batin ieu nu hadir seueur bapak-bapakna aya ibu-ibuna aya jandana tadi cenah aya kan parawamah duka mungkin keur sare para guruna aya mudah-mudahan orang sing diijabah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Da katingalina di dieu jamaahna khusus ibu-ibu wajahna wajah baru tuduh doa. Lamun ayeuna leungeun kieu berarti lamun leungeun kieu ngaranna duit kieu nu hirup ibu-ibu doang wajar. Sebab aya ibu-ibu mah tukang ngahirupkeun anu paeh. Betul apa betul? Cicing we nu paeh mah. Ya Allah ya Rabbi. Di dieu mah wajah baru tuduh doa. Hampura ngan duit wae ieu mah hampura. Lamun saumpamana kiai urang di dieu, Ustaz Nanang Kosep, Ustaz Jena rek ijazah sebuah doa, rek mere doa ka urang, manfaatnya jeung akhirat, maslahatnya jeung akhirat, salamatnya jeung akhirat berbarengan Pak RT, Pak RW, dina poe harita, jam harita rek ngabaikeun duit, ngabaikeun sembako, tepung, gula, minyak, ibu rek umpat ka mana ka Ustaz apa ka Pak RT. Ya Allah. Jujur oh bener. Tidak boleh ada ustaz di antara kita. Kan kacirian sia mata duntanana. Diulangi beusi gagal paham masih nundutan. Apabila di suatu hari seorang kiai ustaz ingin mengijazahkan sebuah doa manfaat maslahat betul apa betul? Manfaat itu doa. Manfaat bikin urang. Berbarengan dengan Pak RT di waktu harita ngabaikeun duit 1 juta. Beas sakarung minyak candai ayeuna deui tipung tarigu. Maka ibu-ibu jeung bapak-bapak lumpat ka RT apa ka Ustaz Jena. Ya Allah Ustaz Jena teu laku. Kadang-kadang sok nyapirakeun ka Ustaz teh urang udah hirup teh butuh Ustaz, coba lamun ayeuna ka maotan nu diteangan saha? Ustaz nu mandian, Ustaz anu ngafanan, Ustaz keneh we nu nyolatkeun, mimpina Ustaz ngagotong mayit. Gelok sugan.
Ya Allah ya Rabbi ieu urang ngadoa lah Gusti Allah angkatkeun leungeunna nu teu boga leungeun teu kudu diangkat teu kudu hararese ya hampuranya sabari leuleumbangan ibu hampura mendingan diuk apa nangtung diuk apa hudang panjang pendek gila sakedeul depan kitu kan hayang sabari hudang sabari panjang sabari lila pada cenah ipa pangantenan Masya Allah insya Allah muali laila pokoknya orang sepakat singkat padat melekat balikna mawa ilmu manfaat mudah-mudahan ya dalam waktu 20 menit pangaosan beres bagi berkat pulang amin yuk angkat tangannya Allahumma aghnina bil ilmi amin atuh ceuk ieu mah kos odol sia teh dipencet karek ngerejo Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya rabbi mugi sadaya jamaah ku Gusti Allah ijabah hirupna mugi barokah rezekina mugi berlimpah mugi sadaya jamaah ku Gusti Allah ijabah hiasa angkat ziarah ka Makassar Madinah ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha ya sasarum pikeun ngamodalan warung sesana jeung bapa nyandu ya Rabbi bil ceuk Ufir lana ma madha ya wasi'al karami walhamdulillahi rabbil ayo balik lagi parasnya di pamajikan ada di majikan bapak-bapak kumaha lamun nyandung satuju sieun bapana ibu kumaha lamun sakira nyandung satuju teh maksudna di dieu nyandung usahana amin ya Allah ya Rabbal alhamdulillah hadratul mukarraman para sepuh bini sepuh para ulama para kiai asatidz wal asatidzah bil khusus guru-guru urang sadayana al mukarram nyatana Ustaz Nanang Qosim selaku pun guru oge nyatana Ustaz Jena Ustaz Ruslan oge guru-guru urang sadayana nu hadir da ieu urang doakeun mudah-mudahan dipanjangkeun yuswana disehatkeun badana diberkahkeun ilmuna istiqomah dina agama Allah sing dijaga diraksa dilindungi ku Allah Subhanahu wa taala fid dini wad dunya wal akhirah ya Allah ya Rabbal hampurakan kunaon ayeuna para alim ulama para kiai para guru nu dipayungkeun ayeuna di kahormatna sabab hampura lahir batin lamun ayeuna seorang kiai alim ulama maut belum tentu 5 tahun 10 tahun ada gantinya betul ketika ada alim ulama bos meninggalkan alam dunia maka belum tentu 5 tahun bisa aya gantinya tapi lamun ayeuna pemerintahan baik RT baik RW lurah camat sampai ke presiden sekalipun maaf ayeuna kira-kirana isukan aya gantina apa RT isukan maut aya gantina apa moal
RW mau disukan aya ganti apa teh lurah nu bener kira-kira anak loba teu anu nyalonkeun loba makana doakeun ieu alim ulama guru-guru urang sing panjang umur sing disehatkeun badana tiasa ngagembleng abina ka urang sadayana amin sabab hampura lahir batin ieu wengi urang tiasa kampleriung dina ieu tempat bahwa orang mengetahui bagaimana pahalana ganjaran tina menuntut ilmu di mana orang apal lamun lain teh ilmuna alim betul apa kata ulama pewaris para nabi yang mewarisi ilmunya para nabi meneruskan perjuangan baginda Rasul adalah alim kudu deudeuh kudunya urang ka guru-guru urang sadaya betul Bapak mau bisa orang di kopeahan bisa sampingan di kokohan yakin muslim tutupan aurat segala macam namun ayat yang menaingan ilmu nasihat jangan di alim ulama betul ilmu manfaat ilmu berkah orang jadi murid nak tengah muliakan kan jadi alim ulama ka guru kurang sadaya betul apa betul makanya orang muliakan ia alim ulama hampura lamun orang rindu ka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka orang itu cinta ke alim ulama rindu ke alim ulama muliakan alim ulama maka orang muliakan ke baginda Rasulullah betul apa betul Ustaz aya naon Bu ibu mah meni rindu ke Kanjeng Rasul hayang ka Mekah teu aya acisna hayang ka Madinah ka Masjid Nabawi ka Raudhah ka makam Rasulullah ka aya acisna kenapa banget Ustaz hayang mimpi laksana Rasulullah tapi kunaon ya Allah ya Rabbi mun tependakeun wae sareng guru oge numatan alif-alifan pamataan salat wudu nu bener hayang impen pendak sareng guru ajarkeun eta tapi tependakeun wae tapi kunaon saminggu ieu Ustaz dina ngimpen teh sareng ya Allah ya Rabbi mun capek asali udah kujuri emang mimpi naon sih Bu teuing Ustaz saminggu ieu teh sare teh kapangit teh manehna deui manehna saya tiap dia kali diundang-undang ku manehna maneh mun sare tapi mata maneh tunduk atuh sare tiap sare ngimpi kapangitkeun manehna saha emang euceung meni kos curi teh teuing Ustaz jelema teh make motor make jaket hideung membawa tas hideung saha bang keliling ripuh aing ngasih kita ayeuna ngimpi jeung Rasulullah ngimpi jeung bang keliling oh ya Allah muali dia mah Bang Emret ganti Bang Sila ya Allah mudah-mudahan buka hutang di Bang keliling di Bang Emo sing lalunas amin asing ceng atuh ya Robbal oge nyatana bil khusus ka sahibul bait Papa Jana beserta ibu serta keluarga besar lupa mudah-mudahan kurang doakan hajatnya sing dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Oge nyatana dina dinten enjing silaturahim nyandak urang kalihna sahana minat teh misbah anu bade ditikahkeun enjing mudah-mudahan diberikan kesehatan kelancaran ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oge ieu nu dianggos sidqah dina acara ieu sing digentos ku Allah Subhanahu wa taala ngajantenkeun amal ibadah anu saleh di payunan Allah Subhanahu wa taala. Oge nyatana ka aparatur pemerintahan baik sipil ataupun militer dina ayeuna Pak RT na Pak RW na Pak Lurahna lebih kaluhurna mudah-mudahan sing palalajeng umur sehat walafiat. Oge nyatana ka sadayana para jamaah nu sami kempal sami hadir dina ieu tempat ka ibu-ibuna ka bapak-bapakna ka bapak MC-na nu alhamdulillah tos teu aya di dieu aya duka di mana di ditu meureun ngopi oh di dieu teh alhamdulillah atur nuhun Kang MC lamun teu dipanggil mah abdi moal naik alhamdulillah da jadi MC teh hararese urang arek ngomong bener teh hararese bareto abdi pas naik ka panggung ge arek ngomong al-mukarram jadi al-marum Allah tapi mah alhamdulillah luar biasa. Oke teh hilap ka pangarsa ieu pengawal ya Allah Kang upami ayeuna cangkeul mah calik we.
Oh tugas alhamdulillah. Siap alhamdulillah tuh pangersa. Mang Jana tong dipotong amplop aja ngajagaan. Ya alhamdulillah panjang umur sukses rasanya. Alhamdulillah. Amplop sama jeung kiai dengan sama jeung manehna meureun. Alhamdulillah rabbil alamin. Yuk singkat kata singkat cerita aku dan dia jatuh cinta. Ulah wong itu ngaos nanya. Mudah-mudahan dari teh 20 menit beres insyaallah da aing ngaos pacekat tadi oge. Ku pangarsakeun guru urang sadayana tina tentang hakna sebagai istri, hakna sebagai suami, terakhir tina hak haneun urang sadayana. Nah, mudah-mudahan urang tiasa sami'na wa ata'na amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Bersyukur urang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillah atas segala karunia kenikmatan yang Allah berikan kepada kita tidak terasa Pak. Ayeuna masih suasana Syawal, Idul Fitri, Al-Fakir, Hasan Jigel Al-Bukhari, manusia berdosa, fakir ilmu. Mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin, mudah-mudahan amal ibadah urang dina sasi Ramadan kamari ditampi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan eta Ramadan teu ngajadikeun Ramadan terakhir pikeun urang sadayana. Allah perkenankan pertemukan dengan Ramadan tahun yang akan datang. Ya mudah-mudahan Ramadan kamari urang ngalaksanakeun puasa nahan lapar, nahan haus, nahan dahaga, menahan diri dari yang membatalkan ibadah puasa, nahan hawa nafsu. Ngajadikeun puasa urang pas puasa seekor ular, lain puasa urang seekor ular. Lamun puasana orai arek ganti kulit, pan puasa teh ganti kulit teh meureun ayeuna orai teh arek ganti kulit teh puasa. Betul. Tapi ketika orai ganti kulit, manehna puasa geus puasa ganti kulit tetap jadi orai kana wae. Tapi kumaha puasa urang supaya jadi puasa seekor ular, seekor hilal, binatang yang jijik. Dia tidak mau selamanya jadi seekor ular, dihina, dicaci, dimaki, bahkan sampah masyarakat pun cicing wae dina kamaksiatan. Mung wae ninggalkeun perintah Allah, tapi mana hayang berubah dina dirina, kita bisa jadi Power Ranger teh jadi naon-naon, tapi kumaha carana eta hileul berubah menjadi sebuah kepompong, kemudian berubah menjadi seekor kupu-kupu yang cantik dan lucu, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbana, kun Rabbaniyan wala takun Ramadhaniyan. Jadilah hamba-hamba Allah yang ibadah karena Allah, salat karena Allah, puasa karena Allah, zakat karena Allah, sedekah karena Allah. Naon rupi ibadah urang nepi ka ayeuna dieu pengajian karena Allah. Wala takun Ramadhaniyan. Jangan jadi hamba-hambanya bulan Ramadan. Ayo bulan Ramadan mah urang ngabas Ramadan heula. Masjid pinuh awal pas pertama arek taraweh kan pinuh ke masjid ku jamaah keluar-luar. Ya Allah ya Rabbi, imam arek masuk ke masjid kahalangan ku sajadah cepokom cemimi di darinya setengah 7 kene can kana isya. Eta bingung, eta teh ya Allah DKM di sajadah sa cemimin Pak Ustaz kamana cemimina di imah keneh aya sajadahna geus parkir sia teh. Temuan eta masjid diumumkeun Pak Ustaz Jenderal DKM di masjid eta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jamaah Gunung Bunder yang dimuliakan oleh Allah. Ini masjid kita sudah tidak bisa menampung jamaah. Oleh karena itu mohon doanya agar senantiasa kita bisa merenovasi masjid ini agar bisa menampung jamaah. Tah eta hari yang pertama. Giliran malam 10 buka 2 celong masjid, celong musola, masjid gede sorangan, musola gede sorangan. Datang deui DKM rek asup ngalaksanakeun salat, celong diumumkeun deui assalamualaikum sabari leuleus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemberitahuan kepada jamaah salat tarawih diberikan oleh Allah. Pembangunan masjidnya tidak jadi karena masjidnya gede sorangan. Allah tah eta. Jadi urang ngalaksanakeun lain karena bulan Ramadan, tadarus Quran, maca Quran lain karena bulan Ramadan doang. Hampura di bulan Ramadan dina lamari, urang dicopot, babarengan, dihantam urang babarengan, tapi hatam Al-Quran 30 juz. Beres Ramadan simpen deui Al-Qur'an di lamari deui. Dijadikan pajangan jeung hiasan semata, tapi kabulukan dibaca lamun 7 bulan eta ge kubatu sabari ngeul dibaca. Berarti tak Quran antara dibaca.
Tadi nanti berjamaah Ramadan. Nah, buktikan bagaimana hasil atau tidaknya pendidikan Ramadan kita kemarin. Maka buktikan ketika selesai bulan Ramadan. Nu tadinya sok tadarus Quran lebih meningkat tadarus Quran. Nu tadinya tara berjamaah hidup masjid dengan berjamaah. Nu tadinya tara bangun penting qiyamul lail udang tahajud. Ayeuna berarti dengan Ramadan kurang dilatih gemleng laksanakeun praktekkeun kurang hasil pendidikan Ramadan, insyaallah Ramadan kurang berhasil ketika melaksanakan ibadah di Ramadan kemarin. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan orang dipertemukan dengan Ramadan tahun yang akan datang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam terlimpah tercurah junjungan kita Kangjeng Nabi Agung Muhammad. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam alaika ya Habib salam alaika Alhamdulillah. Urang sarena kampal dina wengi ieu atas kawe kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Pertama nikmat iman jeung Islam, kedua nikmat sehat. Alhamdulillah. Lamun kirana urang teu sehat bisa hadir moal dina wengi ieu. Moal ku aya nasihat bisa ngelangkahkeun budapal sampean urang teh masing-masing pas ayeuna urang ngadenger hayya 'alas shalah mangkat ka masjid gara-gara ka pangajian gara-gara alhamdulillah. Contohna ieu panganten baru lamun geus ijab dan kabul geus sah jadi suami istri yang sah syarat ajaran agama Islam hampura lahir jeung batin meureun ayeuna sok siakan ngomong kieu kang misbah ka nengna ka calonna yang ka istrina neng ulah rewas beusina manggi anu heuras gedena sagede buras cai kos cai beas kaluarna jam 11 ke lamun geus jadi tapi nah ai sok istrina teh naon atuh eta teh aduh katunya pas ditinggali geuning kos caunya ih sehat amat alhamdulillah dibalas deui ku si neng ulah penduduk mun ningali anu munuk gedena kos kue bolulu padahal mah kulit melulu pan mun eleh meureun eta teh. Ya Allah ya Rabbi eta teh kenal karena alhamdulillah. Pan ai sanksi mah beda tadi teh geus sanksi mah pas aya leupet ge ayeuna ka kamar assalamualaikum ya Abah Rahman pan urang mulai dilepeg euy nya kadang kos nonton TV betul tuh kos di luar kos di mana ada pisan pantesan anak-anak itu Naruto menjadi kolot pada prosesnya berarti awalnya menurutnya ayah orang yang anak jadi soleh tapi prosesnya tidak mencerminkan kita menjadikan orang tua yang soleh. Tadi teh assalamualaikum ya Abah Rahman dijawab oleh pemajikan anak waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pan Aisyah simah menurutnya Aisyah simah langsung kieu neng hampura ari eta naon hideung aya di luhureun bibir naon ngaranna eta teh Hajar Aswad itu sunah beureunya neng dicium ku
Sunnah dicium ku anak-anak. Sabari leungeun teh cicing. Pas kurang pakai neng naon ieu munjutul nya neng. Oh eta mah geus sopa jeung marwah. Geuning geus sopa jeung marwah teh aya puluhan kieu nya neng nya. Eta teh lain puluh tapi biji tasbih. Oh ai biji tasbih mah atuh ridan we subhanallah subhanallah. Ai mitohana deui nyieun beureunya. Sok mitohana ya Allah alhamdulillah. Minantu uing madang santri tengah peuting ge wiridan. Loba budak. Masya Allah, tabarakallah. Tak eta karena sehat. Ngan ai hampura sehat aya dua. Hiji sehat anu menang rahmatna Allah Subhanahu wa taala, nu kadua sehat anu bakal menang laknatna Allah Subhanahu. Nu kumaha atuh sehat aya anu menang rahmatna Allah Subhanahu wa taala, menang ridhona Allah Subhanahu wa taala. Sehat anu badan jasmanina sehat tapi rohanina oge sehat, panona sehat, cepilna sehat, hatena oge sehat, pikiranna oge sehat, digunakeun ibadah ka Gusti Allah. Ciri ning mana ayeuna urang sehat dimanfaatkeun afiat. Ayeuna dina ieu wengi dina ieu waktu urang dalam keadaan tuduh matuduh capek maca leres pancara rape tararundu urang teh aya meureun aktivitas dina waktu tadi pagina siangna. Tapi alhamdulillah sehat urang ayeuna iman jeung Islam, sehat urang hate jeung pikiran urang. Yakin jalma nu diuk di pangajian bakal diganjar ku Allah Subhanahu wa taala dosa-dosana nyatana dihampura ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Eta sehat. Nu kumaha atuh Ustaz? Ari sehat anu bakal menang laknat Allah Subhanahu wa taala. Contoh sehat mah sehat ibuna rajin ngajina, rajin puasana, rajin maca Qur'ana. Sok aya geuning paripos kieu. Jalan-jalan ka Banjaran eceu naik taksi ka hujanan. Pengajian mah pengajian kasalaki angger ngalawan. Aya nu kitu Pak? Aya nu kitu Pak? Teu aya di dieu mah deuk ngararaji atuh. Ya Allah, ya Rabbi insyaallah di dieu mah istrina sadayana solehah amin. Lamun keur boga duit mah da di dieu kan cirian ibuna ge ibu mata duit. Mana contohna hampura lahir batin jenting salakina ieu awakna bau teu mah dipilu poe yang penting mah loba tuh bener teh jenting salakina makan 2 poe teu balik-balik yang penting sampai makan tinggalkeun tuh bener teh kajenting ayeuna salakina keur nyuri puriang anak-anak hayang jajan makan tapi pemajikan menta da teu butuh-butuh amat ka salaki butuh oge gelok sia-sia. Jenting Allah salah daripada Allah. Geus karawin we Pak. Da berarti keur ijab kabul teh jeung duit teh jeung salaki. Astagfirullahalazim. Ibu hampura. Ibu hayang boga salaki beungar. Boga salaki boga mobilna loba dae. Duitna loba dae. Barang teh hirup dae. Tah, yang penting mah sehat kunaon di mata duitan aya duit. Allahu Akbar hampura sing sehat lahir jeung batin ayeuna euceuk heula we anu jadi pamajikanana tadi teh apa disebutkeun ridhonya seorang istri berada di keridhoan seorang suami. Jangan cari surga kemana-mana cemimit ceci koko. Surga istri berada di rumah di keridhoan seorang suami. Hampura euceuk rajin tahajudna, euceuk rajin puasa Senin Kamisna, baca Quran terus-terus hatam berkali-kali. Tapi ibunya lutak ngalawan kalau jadi salaki, faqad kubito amaluha. Maka amalanna dilebur dibikin kalau jadi salaki. Hidup salaki. Boksi ah. Di polototan cuma kepemajikan. Kayak balik ke anak prasehat. Jalan-jalan ya ibu ke kota Serang.
kudu nama nu salalah teh lain bapak-bapak ibu-ibu karena tadi disinggung wae meureun jadi siga teh mah ya siga ewah meureun ya jalan-jalan ya ibu ke kota Serang lain cakep salah teh nyambung atuh ulang itu dulu jalan-jalan ya ibu ke kota Serang tak itu hari rukan Bapak Haji sedang mandi di Begawan. Saya heran ibu-ibu zaman sekarang rajin ngaji kasar lagi osok ngalawan aneca elabora jika rela kabeh gitu hampura mangjana jadi kieu kabeh Masya Allah hampura bagaimana contoh lihat istri baginda Rasulullah SAW. Ibu ingin masuk surga enggak? Bu hayang kasih masuk surga teh Bu hayang asup ka surga teh hayang asup sorangan apa diasup teh pokoknya hayang asup bagaimana kesalehan daripada istri baginda Rasulullah sebab contoh urang adalah keluarga baginda Rasul tapi contoh urang mah bener teu hujan pan turun kan masih petah ya bagaimana istri baginda Rasul sehingga ketika meninggal dunia siapa? Siti Khadijah Al-Kubra ditangisi oleh Rasulullah sedih merasa kehilangan Rasulullah luka yang amat sangat dalam kenapa? Ditinggalkan oleh istrinya yang amat sangat dicintainya betul mendukung perjuangan dakwahnya sopan dan santun tidak pernah melawan dicarek tarak ngagerewek dititah tarak ngabantah bapak kira-kira pemajikan bapak lamun dicarek sok ngagerewek apa henteu lamun dicarek ku bapak sok ngalawan apa henteu molototan apa henteu dititah ngabantah apa henteu ibu lamun dicarek sok ngagerewek apa henteu dititah sok ngabantah apa henteu sugan kieu pasalahina teh kieu neng naon ente apa ndamakeun kopi capek ieu teh pas tadi di sawah tos maju oh ente neng bade naros rumah tangga tos berapa tahun tos 20 tahun neng kunaon kitu nya heueuh nya murahkeun tos ararageun lain tos 20 tahun berarti sadarnya apalnya ai dapur di mana termos di mana kopi di mana gula di mana aya aku gak enak panon ningali teh neng teh keur kukumba budak canggih pandian can sesihan mani numpuk gosokan nasi numpuk nyokot sorangan nyieun sorangan pak lamun boga pamajikan agung itu mending itu tambah wae astagfirullah pantesan atuh salah kina ngomong kieu kupulang malam karena mencari hiburan ngajagai salah saha coba kita salah jadikan suami itu raja di dalam rumah betul bu karena suami adalah ladang pahala untuk istri tak perlu neangan kemana-mana lihat bagaimana ketika Siti Khadijah meninggal dunia Rasulullah merasa amat sangat kehilangan. Kenapa? Karena Siti Khadijah adalah wanita yang mulia, wanita yang salehah, yang selalu mendukung perjuangan dakwahnya. Hampura ketika seorang istri meninggal dunia diridhoi menjadi salahina, maka istri calon surga Allah Subhanahu wa taala. Amin atuh. Amin. Lamun ibu hayang meninggal dunia di ku salakina kudu bager kanu jadi salaki. Siap. Gitu atuh. Jadi salaki teh pas kieu pas maut ibu. Oda. Aing ngaran Oda aya. Ya Allah hampura. Mae Saroh aya ya. Moe Sirah aya ya. Maimunah, moe maneh. Odah we hampura dah. Odah tuh mana teh malah ninggalkan. Amat teh sanggup anak dari usus hujan. Awan batur dari serangan
mejaan aku baturan anak kang geus kang tong diceri-ceri lain bisa awet mun teu kieu mah menang duit meureun mah usaha kieu pokona mah keur nengan duit tong heureuy cicing we ya cukup like subscribe kang geus kang ikhlas coba pemajikan akan tenang ketika aya menuju Allah Subhanahu wa taala cicing siaga siapa manehna batur sakasun sadua pursa sumur sabujur tadi teh aya ninggalkeun uing baju bawa sumur aya umat bener geus akan ku aya janda nu denok mana karek 40 poe ngomong kieu Kang barulah 1 bulan diriku ditinggalkan aku sudah datang dicegah kesunyian ya Allah ya Tuhan hindari godaan tong molohok ka dieu atuh setanna lamun ka dieu molohokna saya ngomong ka dieu tidak ieu pokoknya tos aja nyamra aduh jadi kos manggung jeung Bang Madi teh si paus Allahu akbar nuhun ya Kang ya iya nah pokona meta ka manggana bagaimana Rasul tidak sedih ketika melihat istrinya yang begitu luar biasa ketika Rasul pulang ke rumahnya disambut oleh istrinya Habibi Habibi salam alaika Habibi disambut Rasul disambut oleh istrinya yang begitu luar biasa romantis harmonisnya bapak balik ojek di sawah di pasar di kantor sok dipapageun darah kantong ke pamajikan jawab atuh Pak di papageun teu ya Allah beusing bapak nang bohong beusing bapak nang bohong lamun ayeuna salaki ece balik di gawe balik di pasar di kantor di sawah di papageun teh lamun di salaki uin ya Allah nu kasih campurino irung naon nih mantu kos porosotan sok di papageun teh papageun ku ibu tadi istri baginda Rasul menyambut kedatangan baginda Rasul Ahmad ya Habibi 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 salam Habibi salam alaika Habibi ya Allah Kang Ustaz abi tersentuh ku ahlak-ahlak istri Khadijah ahlak-ahlak istri baginda Rasul aya diterapkeun wae beres pangaos asal lamun caroge teh euy nyatana ka bumi euy damel euy di pasar euy ngojek euy ti musola bade disambut wae kaleresana minat teh salaki teh ngaranna Udin ya Habibi 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 Udin lumpat salakina ka Ustaz Qasim Assalamualaikum Ustaz Qasim hampura abdi nuhunkeun cai kunaon emang Kang eta pamajikan euy kasuruhan ti iraha di balik pengajian di Mang Jana cenah gelo sugan atuh teu kitu-kitu teuing urang bagaimana mah daripada akhlaknya istri baginda Rasul siap istri baginda Rasul bersolek dan indah wangi cantik dipersembahkan untuk suaminya untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam irang bara ibu lamun sare teh masyaallah tabarakallah malam Jumat sesengitan pakeun main hayang salaki betah di iman aduh Ustaz hayang gitu teh kumaha atuh salaki uing teu sanggup pun mang meulikeun minyak wangi lagi mararaha betul teu ibu geulis kudu pake mo bedak pake mo skincare pake mo
dengekeun salaki. Elek deui lalakinya. Hah? Hampura Bu karunya salaki teh. Lain nguruskeun skincare doang, tapi nguruskeun beas teh mahal bener teu Pak. Can kalah apa? Emang ai ibu sakopoe ngan angkal gitu. Kalapa geus boga kalapa mahal. Astagfirullahalazim. Hampura Bu, salaki teh nyangan duit dari Bu. Kadang bingung ngarek isuk teh ngalekah ka mana bener teu Pak. Anu dagang cilok karya dorong cilok, dagang es dorong kadang nananggung tina dagangan anak-anak hujan kieu rip hujan kahujanan panas kapanasan lapar malapar menang duit cari sabaraha ningali masakan Padang lain tapi lamun dibelikeun masakan Padang aya nu bisa mawa duit ka imah pamajikan aya campur perjuangan seorang ayah demi apa? Demi harkat martabat daripada istrinya supaya istrinya dihargai, istrinya dipakai ayah harga di masyarakat tangganan betul temikirkan riot rek jadi hutu rek muriah mangkat we keluar imah bener pamajikan mangeunah nonton TV sabari tiktokan ai salaki hujanan Pak enangan duit lieur hesen ende esok balik sore niara duit manihara rese betul tepat pangapoto mani ongga poe mana doe kudu aya lieur lain gitu kan lieur kunaon ieu nu ngambek bareng lieur pusing asyik lihat korupsi kurang cacing dia aduh tak karunya ya Allah tong riwa Allah minyak wangina Allah budakna minta make sabu hayang bareng bibir melilipun mahal pakai betadin hayang isengit hampura minyak wangi mahal tapi kurang hayang ngumakeun hayang ngamuliakeun anu jadi salaki teh bener teh hayang urang pahala surga urang aya di dina salaki karena ridho salaki teh berkat ridho Allah Subhanahu wa taala mangkat we eceuk ka tetangga anu dagang sayuran nyokot saraung di dinya dibobok ku ibu geus dibobok saraungna bu balurkeun ka awak ibu pas salaki nangkep pas awakna mama awak apa karedo Allahu akbar tong riweuh ting tong hararese banyak jalan menuju Roma betul tidak gitu atuh aya nu siap jadi istri yang soleh siap ulah kieu tung keripit ai tulang bawang bibir nyungcung teu boga duit ka salaki ngajak perang bener tuh Pak ada uang abang sayang tidak ada uang abang kenyataan anak itu di zaman ayeuna bener terjadi banyak perceraian rumah tangga yang hancur pertama ayah Masya Allah kadang-kadang pertama namanya indah dengan kata-kata yang indah gak godana ini hampurannya kan bang abang tahu nggak apa bedanya abang sama cacing nggak tahu kalau cacing menggali lubang dalam tanah tapi abang menggali lubang di hati neng catet dibalas dari neng apa bedanya neng sama monyet Asya ini seru si cacing mending monyet kok monyet sih bang maaf ya neng kalau monyet bergelantung di atas pohon tapi neng bergelantung di hati abang I love you Masya Allah tabarakallah siap jadi istri yang soleha bagaimana contoh daripada keluarga baginda Rasulullah hampura bu dan cantik itu bukan ketika perawan saja bukan mohon maaf ketika kondangan saja arisan posyandu pengajian tulis dan dana saja can agus-agus bapak agus kesabaran karokor beak dua batang nungguan pamajikan dandan geus beres geus sampurna weh ayeuna dandan teh ngaliwatan imah batur aya kacana kok cicing heula ngalewatan mobil batur kaca spionnya bolak-balik
hayang dandan dan sempurna teh ya Allah ya Rabbi. Tapi dandan indah dan wangi dipersembahkan buat suami. Ulah undangan rapih dan gelis giliran sari salaki awak rapi nu autan. Pantesan salat subuh teu datang ka masjid padahal masalah kina budak budak autan. Mabok urang ku autan. Ya Allah ya Rabbi pas halkina balik di pangajian ka imahna. Pamajikan teh buka dirundaikeun Kang. Pas dirundaikeun kita di maskara. Keur nyiaran kudu we. Make kutang pegat bisa pamit. Keula ulah kaseuh teh. Ai pas ka bayah. Ai pas buka pantot teh aya assalamualaikum. Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum. Ini neng suka neng kutilana. Ditubruk ku salakina. Kunaon aing keur paniti. Sok dandan sing geulis insya jadi calon bidadari surga Allah Subhanahu wa taala. Saya sebelum datang ke sini Bu, Abi mau ke mana? Mau ke Gunung Bundar. Mau ngapain? Ngaji. Ada ibu-ibunya enggak? Ada. Abi jaga cinta kita di hati Abi. Neng, maaf. Neng jangan cemburu. Yang hadirnya juga nini kamu. Atuh, da usan. Garis gitu tapi saware. Alhamdulillah. Naon kata? Kolot. Ya jadi pokoknya aing ngaji mah kumaha mana huntu teh nya. Saya mah layangan anu KTP tapi kejang panter kan. Kakina panjang pada muter-muter. Geus akhir lanjut. Bagaimana istri baginda Rasulullah SAW memuliakan baginda Rasul? Kenapa? Karena beliau udah suaminya. Betul betul. Insya Allah jadi istri yang soleh. Kemudian Kang Misbah yang insya Allah akan menjadikan suami pemimpin keluarga. Hu anfusakum wa ahlikum. Jadi pemimpin keluarga tegak. Jadi pemimpin keluarga yang akan dimintai pertanggungjawabannya ketika sudah ijab dan kabul sampai pada nikah dan kawinnya. Maka ketika sudah sah etat yang menjadikan istri tanggung jawabna, sholatna, ngajina, puasana, kabeh hukuman aurat dan tanggung jawab salaki. Allah. Makanya kunaon salaki sok galah, salaki cocok cerewet kalau jadi pamajikan karena tanggung jawabna anu berat betul. Lamun mere nafkah, mere dahar gampang bohong, halah resa tapi nu berat. Nah, eta ketika pertong di depan Allah Subhanahu wa taala ketika masalah salat dan tidak salatna. Nutupan aurat dan tidak nutupan auratna sebab hampura di zaman ayeuna udah luar biasa medsos, HP luar biasa. Boleh coba ABG. Ayeuna mah nu kita bukaan aurat ternyata lain ABG tapi ibu-ibu nu geus boga anak boga salaki di bukaan media sosial di TikTok, di FB dan lain sebagainya. Betul depan. Allahu Akbar. Kumaha bencana dari mana-mana coba. Kamari geunder sieun gitu. Tuh geuning buka kesin aya. Ya Allah, tapi salalah dan kamari aya lili aya. Sieun lilina sieun paeh. Atuh da urang paeh mah teu kudu make gempa ge urang paeh, betul. Teu kudu make bencana alam ge urang paeh. Teu kudu make aya kebakaran ge urang paeh. Betul. Nu disiankeun aya urang lamun ayeuna paeh teu mawa iman jeung Islam. Teu boga-boga ibadah urang ka Gusti Allah. Urang kudu eling. Urang kunaon? Urang teh bakal balik kana liar. Sebab urang ge dikawinkeun tina. Sebab urang ge ka manehna mawa ti dieu ge urang ge bakal balik kana liar. Sakali liar tetap hidup liar. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Ieu nu jadi salaki sami bisa tanggung jawabna luar biasa. Di zaman ayeuna ketingali auratna nembong-nembongkeun lain kana jadi salah kina kamu rimna tapi ditembongkeun kana salah si batur publik deui. Artina publik teh lain mungkul salembur, lain mungkul sanegara tapi berbagai macam negara akan melihat eta nu dosa jari kahade. Atuh kan
sok ngaji meureun, sok puasa meureun, tapi masing-masing tapi insyaallah di dieu masih ada yang istri salehah. Ya Allah ya Rabb. Khawatir ayeuna ku zaman urang ayeuna anak-anak urang parawan. Awewe zaman ayeuna geus leungit sifat erana. Lamun marage calana anu bapana. Majarkeun teh model gaul nyieun erot teu diukur makena paluhur-luhur dahayang ka tembok tuur heueuh pan kalana teh beda aya barang macalna Hawaii luhur saeutik bohai luhur saeutik hai tambah disebut aduhan eta nu bahaya mah masyaallah tabarakallah mudah-mudahan anak-anak masih diselamatkan ku Allah Subhanahu